Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetap kudu dieusian ku ilmu, sebab lamun bodoh dongeng hiji deui. Terakhir nu bodoh ye, nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh, tapi nyana wiridan bae. Wiridanana menang di buku lain menang di kiai, diwirid begitu. Geus aya 40 poe wiridan, tanggal malam 14 nyana keluar. Begitu keluar lewat ka sumur, di deuleu sumur nyana gideg. Wah bulan ragag ka sumur, cilaka. Waduh. Iya kan kudu disalametkeun ceuk. Lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge. Sebab can orang adenge bulan raga ka subur ka karakuari. Gegeuraan bae nya tong ka imah, ketrok palawang. Cak pamajikan aya naon ka? Bulan raga ka sumur. Coba ka dieu tambang. Nu bener ka? Heuh. Nya nyokot tambang panjang. Terus tungtungna digagayetan gitu tah. Dibawa ku nya ka sumur. Pamajikan milu. Mana kak? Tuh, jijak bener. Cak pemajikan jauh teh bulan. Masya Allah, cak yana teh bulan ragag. Aju ku kakak, digaet cak yana. Digaet ku jana. Oh, tambang dikehandapkeun. Kebeneran nyangkut di jero. Nyangkut. Tuh, berat cak yana. Aduh, kak, mangkaning bulan mah gede cenah. Eta berat teh berat. Aju ku duaan tuh, duaan jeung pemajikan. Wah. 1, 2, butuh berat. Nyangkut dina naon meureun, dina batu ka jeung kumaha ge. Kulantaran kebelan beunang kuduaan. Wah, nyana nangkara. Masyaallah, barang dulu kaluhur. Alhamdulillah. Kaluhur. Bener alhamdulillah berhasil urang berhasil. Blon teh coba eta. Si bodoh kajen kumaha ge tetep bae bodoh bae. Aju nyana sasalaban jeung pamajikanna. Bu, kakak aden aya kakak. Lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur. Atuh kakak teh cak nyana pan kakak mah sekda. Aduh teu bareres. Nah, ieu ilmu nu penting. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah. Sebab naon? Urangna cinta ka Kangjeng Nabi, iman ka Kangjeng Nabi. Kajeun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi. Andai kata tatangkalan dijadikeun pena, laut dijadikeun mangsi, jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak. Boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi, nyipatan ka boga urang ge sarwiti anggeus-anggeus. Urang nyeun surat jang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah, kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam. Setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan. Niscaya surat ini akan berlayang surat ini tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig damaja. Pokoknya moal beak. Jadi kuku lagi. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti, tapi ulah ditekadkeun bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadilah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula ceuk Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ke Allah, make praktek wudu. Teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin.
langsung urang menghadap ka Baitullah mun di urang di dieu ngiblat kulon mantepkeun hate kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate jabatan tunda heula di luareun urang kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang harta tunda di luareun urang sakabeh kegiatan tunda di luareun urang sebab urang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir seakan eueuhna naon iwati Gusti Allah mulai urang usolli Allahu akbar ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah keagungan naon eleh ku keagungan Allah ayana segala rupa eleh ku ayana Allah kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah Masya Allah karim tinggal insyaallah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha insyaallah kemun panjang umur merah hari carana kumaha nah supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana aya cara sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan isuk pagi tuh ketika roh keluar maja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapak urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae komo musuh mah hirup kana ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung aya roh maka supaya hadir roh nu suci sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci roh urang suci hendak berhadapan jeung nu maha suci carana kumaha aya di kolbu urang kuncina aya di kolbu urang tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun ulah ditinggalkeun salat satungtung normal di diri urang akal urang laksanakeun salat sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa taala urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang urang kuari neangan cacaang urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid yuk urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala ta'a rasulillah
ومنهم ما بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, terutama ka papasekta nu manta kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur, selama ngajabatna mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasyiqin wa ya ghawsal mustaghithin
innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.